rugi ibu pangmesterkeun acu kanggo putra nu teu masantren teu ngaji teu salat. Rugi ibu masih jajan ka murang kali meser naon kuota HP budakna tara ngaji tara salat. Rugi bapak ibu masih jajan ka putra-putrana tara ngaji teu bisa ngaji tara salat. Artos dipasikeun ka putra bapak tara ngaji tara salat, itu akan jadi batu bara di api neraka bapak. Ngabakar bapak jeung ibu lamun budakna tara salat, budakna tara ngaji, budakna bodoh. Man taroka waladahu jahilan kana kullu zanbin amilau alai. Hadis Nabi mengatakan, man taroka, siapa orang tua anu ninggalkeun waladahu anakna jahilan bodoh, ya punten, anakna bodoh tentang agama, punten ya nya. Jahilan teh bodoh tentang agama. Sampai ka budak keterangan halal, keterangan haram, tunggul dirarut, catang dirupak lah pokoknya mah. Maka kana kullu zanbin, bukti setiap dosa yang diperbuat oleh anaknya amilahu alaih, orang tuana ikut kabagian. Budak mabok, orang tuana teu mabok, tetap kabagian dosa mabok. Budak teu salat, orang tuana mah salat, tetap kabagian dosa teu salat ti budak. Subhanallah. Kolotna puasa, budakna teu puasa, kabagian dosa ti budakna. Subhanallah. Lumantak datang ke akhirat, anak narek diasupkeun ka neraka. Kumaha cek anakna? Ke heula Gusti, uing ulah diasupkeun ka neraka kudu jeung bapak urang. Da uing teh pangna bodoh teh di pasantrenkeun.